Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang sarerea aya dina kesehatan, kelancaran serta ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha damang siswa-siswi nu saleh-salehah. Ayeuna urang buka heula pangajaran kahiji di semester hiji kelas 5 ku maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina pangajaran kahiji ayeuna kelas 5 judulna kaulinan nyaeta hartina permainan. Jadi loba permainan-permainan kaulinan barudak leutik nya. Barudak SD terutama nu biasa diulinkeun sapertos kaulinan ucing-ucingan, hong-hongan, ya, main backland jeung sajabana. Ucing-ucingan teh maksudna ya permainan-permainan yang semacam ya, petak umpet, galasin dan lain sebagainya. Manfaatina kaulinan, apa manfaat dari permainan yang ada di Tetar Sunda nu aya di Tetar Sunda? Nu pertama nyaeta salianti hiburan oge mere manfaat dina kesehatan, kekompakan, jeung kebersamaan. Baik ayeuna didangukeun Ustad bade macakeun salah sahiji kaulinan nu aya di Tetar Sunda nyaeta hong-hongan. Judulna hong-hongan. Hong-hongan merupakan permainan, merupakan kaulinan anu hampir sarua jeung ucing sumput yang hampir sama dengan petak umpet. Bedana teh hong-hongan mah make tiang. Kalau hong-hongan ini pakai tiang. Kalau ucing sumput atau petak umpet itu kan bisa pakai pohon, tembok atau yang lainnya. Minangka tempat cicingna nu neangan. Untuk tiang itu dalam hong-hongan, tiang itu untuk tempat diamnya yang sedang jaga. Si A, contohnya si A ini kagiliran purah neangan, ya, dapat giliran menjaga untuk mencari teman-teman yang bersembunyi. Cicing nateh deket tiang eta, ya dia berdiam diri di dekat tiang itu. Bari ngajaga sambil menjaga sangkan tihang ulah kacampa kununya rumput supaya tiang itu tidak tersentuh oleh yang bersembunyi. Nunya rumput poma ulah katempo kuno jaga tihang. Yang bersembunyi jangan sampai terlihat oleh yang sedang menjaga tiang. Kalau terlihat mun katempo nu jaga gawat gorowok. Yang jaga langsung berteriak, "Hong si anu," sambil disebutkan namanya. Mun geus dihongkeun, kalau sudah dihongkan teu meunang nyumput deui, tidak boleh bersembunyi lagi. Aya kalana nu jaga tihang teh kokorelengan neangan nu nyarumput ka ditu ka dieu. Ada kalanya yang jaga tiang mencari kesana kemari yang sedang bersembunyi. Tah lamun keur balangah, nah kalau sedang lengah terhadap tiangnya, ya tiang teh sok rikat diburu kunu nyumput. Tiang suka ya kalau yang jaga lengah ya tiangnya langsung diburu oleh yang sembunyi, bari ngagorowok cambal. Nah, sambil berteriak cambal. Jadi kalau yang sembunyi nyentuh tiang sambil bilang cambal. Mun geus dicambalkeun kitu, kalau sudah dicambalkan begitu, nu geus dihongkeun teh kaci nyarumput deui. Kalau ada yang sudah menghongkan cambal itu ya boleh bersembunyi lagi. Sedengkeun lamun nu nyarumput bisa kahongkeun kabeh kuno jaga tihang, sedangkan kalau yang bersembunyi bisa dihongkan semua oleh yang jaga, tur tihang taya nu nyampa dan juga tiangnya tidak ada yang menyentuh, nu ngajaga tiang, yang menjaga tiang bisa milu nyumput bari masrahkeun tiang jaga. Yang jaga bisa bersembunyi sambil menyerahkan tiang itu bagian yang pertama kali dihongkan. Jadi begitu. Nah, jadi gitu caritaan atau contoh salah sahiji kaulinan di Tatar Sunda nyaeta hong-hongan ya. Hong-hongan sajenis jeung
kucing sumput, petak umpet kalau biasa di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sakitu nu tiasa Ustad dugikeun dina pangajaran pertama ieu. Mudah-mudahan urang dipasihan kesehatan sareng kasempatan deui dina pertemuan berikutna. Ustad tutup ku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.